rasanya hatiku. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Kemana wae atuh? Iya. Orang tadi ke Cicing, datang si Indra, dari aman ke orang cina, panginjemkeun duit cina 50.000. Ya Allah mana cina kasih Evan nginjemna cina. Oh, ka urang nginjemna? Heuh cina. Nanti si Indra ka dieu langsung. Eraeun cina. Oh, eraeun. Era Sabarang nginjemna? 50.000 si Indra mah. Oh, 50.000 mah aya. Dinya yang diinjem halang ke dijempuannya ke si Indra. Heeh. Tok. Ini tadi meni hidung ih nih mun kasih coba di masker deh eta bunuh hidung Kaki hungkul. jarang digosok berenang mun abi mah isina pat ka kitu teh inggil mah teh atunya nu mantes gitunya Cara tuh. heeh Ri, orang aya pangabutuh ka maneh. Di katempuhan orang ku si Indra ga ditanginjem duit ka maneh. Lina ieu teh. Bener emang butuhna sabaraha? Butuh 50 manawi mah aya nu tiis 50.000 mah. Aya nu tiis mah dina kulkas. Memang duit teh butuh 50. Heeh. Beneran ya aya. 50 wae mah. Nah, Hala ieu nuhun nya ci ieu mobil alus di tong dicabak ke Bogor doa nuhun nya. Tong poho tagih ka si Indra. Heeh. Bejakeun bayar. Nuhun nya. Duh, lumayan ieu mah ngajual ngaran si Indra menang 100.000. Ieu mah jang rokok, jang udut mah 2 poeun. Aduh, lumayan. Bisa apel di kasih ayang. Aduh. Alhamdulillah kurang terbutuh benar gitu yang bohong sama Indra benar gitu sulit orang lewat sana curiga itu kita sana wah dia mengerti sana orang waduh harus sama saya minjem duit nanti langsung ngomong gitu mana enak jalur mana pun minjem hari ini dia eraan orang tanya ke Ayah, Bang Ayah. Mana mana? Mana minjem duit? Mana benar minjem duit ke orang? Hari gini aing minjem duit level bro. Asli sia Kamari. henteu aing duit loba kamari mah. Ayeuna karek gajian ai maneh. Oh berarti tata waduh. Waduh, uang gawean we deuk. Uang ngalung-ngalungkeun we deuk. Ayo, nah euy, aing keur butuh duit. Ku aing. Ayo, Ayo sia. poe teh mana nu? Minjem duit teh. Oh mayar-mayar. tadi atuh Can pangi-pangi 2 poe. Iya. dene atuh betul kumpul Ini cinta dibayar. Mana kadi-kadi ya. Mana yang nginjem duit kau? Mana teh yang nginjem duit kau orang? 2 poin can bayar. Naon men? Mana cek si tatanya? Heeh. Tah burak ieu si aing ditagih burak ieu cek si tata cenah. Oh, udah nginjem duit cek si Indra cenah. Berarti tata ieu nu teu balikna ieu. Wah iya. Aya si tata di mana? Kerbeangan. Ayo tadi aing ngilu. Ayo. Ayo. Duh, euy, orang kemarin minjem duit ka si Fahri jeung si Evan make ngaran si Indra euy, sieun panggih si Fahri jeung si Evan jeung si Indra teh. Mah hanya ke alasana. Ah, aya we engke lah, engke. Ieu kumaha nya ngagentianna. Aduh, ame teh dijikeun udut teh jeung kopi. Kasih ayang sawareh di aduh. Aing mah kumaha nya ngagentianna. Ngobrol jeung urang. Ai maneh ngajual ngaran urang Tuh, kita naon cina berdak Orang nu diinjem duit, terus eta mana nginjem duit ka urang? pinjam duit cek si Urang Indra pinjem. cenah lagi ka urang guys sih. Oh iya ya, si Indra kumaha pake si Indra teu nitah nginjem gini kan. Urang keur loba duit naon nyaman duit. Cik saha maneh hoak-hoak meureun. Hoak-hoak. Waduh, Aing nu diinjem Kan Kan ieu anu penta duit ku maneh teh tah.
alasan Iraha urang Kalau ngomong, anggeus tong kudu lobang lek.